Gerak bantuan yo, dah hese. Naon? Iya pang kaditukeun tuh. Sok. Kemana? Kaditu tuh. Oh. Ini dia. Nya. Ya ceklan payungna. Sok, Naon, Bi? payungan. Ih, bibi aek nyebor. La ilaha illallah. Pan eker hujan bi make diceboran segala. Kan di payung. Lain masalahku di payung nabi. Iya pan geus baseuh. Ieu geus baseuh teh kudu diceboran. Ya. Mending ieu jahitan. Jahitan popoean nepieun ka jibreg kieu geus garing teh tadi. Jahitan kumaha sembarangan ari aa eta mah teu soeh da alus keneh. Innalillahi. Boga bibi kieu ku aing diracun wae gitu ieu. Ampun teuing. Di jahitan di angkatan, lain di kaputan lain. Oh, dibawa ka ditu maksudna. Dicopot bawa ka ditu di iuhan. Kumaha bibi lah. Lieur anjir. Tah, geuning. Kenaon di dia? Ka imah bieu eueuh cenah keur ka sawah. Oh itu. Ngelongok nu traktor. Naon di? Tulungan ka bibi aya. Naon? Jem duit 10 we. Anjir, teu kaop. Sakalina neangan nginjem duit. Kali-kali atuh bi anjir papanggih jeung urang teh anjir merek kue ulang tahun atuh mere survei jang naon bari ge atuh 10. Aek nebusan sawah gitu boga duit. Nyung lain sakit geura. Yang nebusan sawah. 10 juta. Set kok. Nya urang ti mana atuh duit 10 juta bi. Jang naon barina jang naon. Yang nebusan sawah, Nebusan sawah da atuh urang oge itu keur nyang hareupan nu gawe. Geus cek urang mah eta we eta tah BPKB Siuda atuh sakolakeun. Tuh lila di sakolakeun mah kudu ka TK heula, kudu ka SD, ka SMP, ka SMA sok. Heup henteu kitu bi. Nyakolakeun BPKB mah ka bank. Naon? Oh, sang tukang teh diukna teh. Loba sira mana tangkal salam. Oh, iya nya tanggal salam teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam keun ieu anjeun. Kira ge tangkal salam. Naon? Yuk aneh ya HP bibi mah. Kunaon? Kan beak gua tananya bibi pakai mukaan TikTok jeung YouTube. Tapi kok aneh nu minta dihampura teh propeder na ka bibi. Arek ke bibi nu minta dihampura da beak gua tanah ku bibi. Emang gitu konsep Nabi. Nya, jadi lamun misalkan kuota beak itu propederna minta hampura ka bibi, maaf bibi tidak bisa menggunakan kuota. Teu bisa nonton TikTok, teu bisa nonton sarupaning. Kitu maksudna. Dihampura teh ku bibi eta propederna. Henteu angke wae lebaran hampurana. Lila keneh eta aja. Geusnya. Karunya eta propeder anjir jadi hampura ku bibi aing. Kemarin maneh di mana kos? Tas ngalongok dulur berat anu di Lampung teh ningan. Kunaon? Ahebewe teu panggih. Naik naon ka itu maneh? Naik kapal berat euy. Oh. Lumayan rada lila. Oh. Tapi si horeng teh berat si Peri anu baheula di dieu teh anu nyebrang ka ditu ka Lampung geus beunghar ayeuna mah berat loba kapalna aslina. Lomba kapalna? Eta kapal Peri nu saha deui lain si Peri. Anjing. Iya. Eta kapal angkutan eta memang ngaranna kapal Peri. Lain kapal anu si Peri anjir. Lain kapal si Peri Utar lain. Wan teh geus beunghar. Eta mah dagang galenon bieu ka ayeuna ge anjir cak beunghar aya maneh. Eta berat tadi siapa pas baliknya berat. Merenannya si supir kapalna teh juga no gaspol buru-buru. Lain supir nakoda. Wah, supir beko sih malah kajian. Kumaha maneh lah. Juga no buru-buru berat. Gas tarik teh jemping anjir.
murah. Ada motor anjing. Aduh, parah aja. Aya nu murah penumpang. Karunya kukuralepan didinya berat jiwa superhero Kosim biji ya. Oh, Wah, jelong teh Kosim anjir kana laut. Tuluman ku Kosim anjir. Wah. Berjibaku dengan ombak Kosim. Benang tah ku Kosim anjir. Taekeun kana kapal. Didinya berat. Gor teh jalma sura. Hedop Kosim. Terus mana yang ngamok? Nya, sanu nyurungkeun aing. Pasti gitu nya. Ning apa dinya berat? Ya apa tuh anjir sih teh? Dongeng Kang Ibing teh mah. Anjing teu kreatif bisa sih yeuh. Ieu montong loba teh nurutan sih teh. Da kanyahoan kalah kumaha ge sih teh. Oh netizen mah jeli ai maneh. Nurutan nu sejen ai maneh mah. Tapi teu naon Kang Ibing mah da bener teu. Senior. Panutan orang sarerea aja bener teu naon sih nurutan Kang Ibing. Teu naon. Emang bikaseureun eta aslina. Semuruk mal katebak bare. Kateleman ku aing. Ilmu maneh mah kos. Daet kan eh. Aya wae ya aja ya. Samping kebat. Tah, Brad. Ieu nama Aceng ge beli rokok full sabungkus, Brad. Tumben anjir. Sabungkus biasa lagi mentaan anjir. Nyeri hate, Brad. Aceng ku si Kosim. Kumaha itu? Sapada-pada tetangga ge, Brad. Kira isuk-isuk, Brad. Manehna bari sasapu, Brad. Kumaha? Eta kegerendenganana nyanyi, Brad. Marjuki, kakak, retaan, udud beki, menang, mentaan. Eta teh kaceng, Brad. Parah anjing. Parah. Si Kosim deui atunya anjir. Eta teh ngalaguna teh harapan Aceng. Nya, kapan bisa disebutkan pencernaan nama baik eta, Brad. Anjing pencernaan nama baik cenah ulah. Tapi kan ka dieu ayeuna saya ilmu si Aceng ieu. Mata kayak nama sekalian, Brad. Aceng dia meuli, Brad. Bari meuli obat sekalian, Brad. Saha nu geuring? Lain nu gering, Brad. Kapan ayeuna teh usum hujan, Brad. Jadi Aceng meuli obat turun hujan, Brad. Ya sabdeu wae anjir. Ceng, aya ge obat penurun panas, Ceng. Eueuh penurun hujan Mas teh. Eueuh. Maksudna jang naon eta anjir penurun hujan, ha? Kapan amisnya nyabaan teh susah rek nyaba teh, Brad. Nya teh obatan heula raat meureun, Brad. Hujan teh. Anjing uki jauh goblok. Hah, bisa wae ya ramat lancah ya. Parah anjing.